Oge di antawisna mina teh disebat nyata Lailatul Hayat. Naon Lailatul Hayat teh? Wengina hirup kahirupan. Naon sababna? Ieu cenah. Idza kana lailatan nisfi min Sa'ban lam yamut ahadun bainal maghrib wal isya. Upami aya kabuktosan datang malam nisfu Sa'ban eta teh cenah moal maot saurang oge cenah dina waktu antara maghrib sareng isya. Gitu, Bu. Gitu. Wallahu alam apakah tos aya anu cobi-cobi ieu meneliti gitu. Anu maot dina nisfu Sa'ban, dina malam nisfu Sa'ban. Sabab cenah kumaha tah keur eta mah cenah waktos eta. Sabab malakul mautna teh keur sibuk gitu. Masana kumaha pan dihubungkeun sareng nu tadi teh ya sareng bade nampi kana daftaran teh. Ieu ge ieu mah nya urang mangga lah urang teliti. Ataupun urang mangga teliti Bandungan teh ayeuna aya teu anu maot pas dina wengi nisfu Sa'ban. Secara pribadi mah acan gitu, tapi duka gitu tah. Gitu. Cek kasarna mah nuju sibuk gitu nya bade nampi nya mau dihubungkeun ka dieu. Tapi saumpamina memang terjadi gitu dina wengi nisfu Sa'ban aya nu maot nya sanes pahartosna ieu teh jadi tiba-tiba sesat jadi batal keterangan ieu henteu kitu. Ieu mah kan dina nguningakeun kemuliaan nisfu Sa'ban teh. Sedang pada hakikatna mah tetep takdir Allah anu langkung kiat. Moal aya nu tiasa ngahalangan. Cek kasarna lamun teh mah teu ku malaikat nya langsung we ku Allah gitu. Oge pan malaikat maut teh sanes merujuk kana hiji sosok gitu. Tapi seueur pasukan-pasukan. Kan nampi mah tiasa ku pamingpinna gitu kan gitu. Tiasa ku pamingpin.